dan sederetan para wali-wali Allah di zaman kamari ieu, zaman kejayaan Islam, di zaman Raden Patah anu pohara jasa ditulungan terus kabelah dieuna eleh naon sababna ta lantaran izhar dina ieu setengah-setengah kiai bae ku ari ku urang kiai di deuleuhna setengah-setengah agama 50%, dunia 50%. Buktina ketika disogok daek. Ketika asup ka DPR jana kiai padahal mah geus lain ngagugulung agama deui. Ketika kiai jadi bupati geus teu ngomongkeun agama deui. Agama hanya jadi lipen doang padahal di jero nama deuk ngerau keuntungan proyek. Ciu tuh mantak. Ieu Yahudi jeung Nasrani teh nyaho kelemahan Islam adalah duit cakena dibere ku nyana. Dek ieu naon majelis bangun, nya naon deui sekolah bangun, nya naon deui pondok pesantren bangun. Tak setelah dibangun lek bae menang ti Nasrani nyieun nyana gereja belah dinya geus bae bisa ngomong cau. Au. Minimal cicing cak Yahudi jeung Nasrani teh sia. Aing nyieun gereja dinya eueun bisa ngomong lantaran eta masjid geus dibangieun, negara kita kan demokrasi. Atuh udah sama-sama, saya dukung kamu, sekarang saya dukung kamu. Endahan kiaina anu ceramah saudara-saudara salantaran di negara urang mana negara demokrasi, kamari urang dipanggieun masjid saking mewahna urang beribadah atuh tenang, bebas ngeunaheun naon salahna nyana dek nyieun gereja belah dinya. Yuk urang gotong royong di gerejanya. Tolong teh coba kiai. Goblok teh kiai. Aya eta di Cisoka hiji kiaina. Belah Raja hiji kiaina nu kos sekarang itu teh. Pasar Kemis doang eueuh. Alhamdulillah di Pasar Kemis mah can kasogok masalahna padahal ngarep-ngarep sarua bae nya aja. Jieu teh kumaha? Acak-acakan agama bentrok lah kiai jeung kiai ieu anti kiai itu mah kos kitu. Da kumaha tuh? Beuki bau bae di mata muslimin mukminin. Bau kajenting hebat jelemana kasep jelemana ngan kitu karakterna bau bae teu hayangan ilmu di dana loba teu hayangan nyadap ilmuna naon sababna lantaran dipake salah sakadar dibere mobil doang dibangun yayasan doang nyana ngahayukeun gotong royong ka gereja naudzubillah min dzalik ieu lah kos kitu teh jaho kelemahanana nu mantak geus ulah bae geus ulah titik agama hiji geus sakitu bae malah mun bisa mah nulu dia teu kudu hayang berkat kecuali gede. Cenah kieu masuk gitu emang gitu sebenarnya di urang Fasallahu ayati bil fatibasi Allah bakal ngamenangkeun ka jelema anu ngajelaskeun agama anu murni agamana musuh ge hayang nyahoeun ieu agama nu asli teh kos kumaha sih atuh kaum muslimah sanajan nu tilok salat ge aing ngadengkeun lah carana teh bener nu kumaha sih nu bener kumaha sih teh lah nyaho kuari mah cak kiai teh ya cak kiai mabok haram awas ya nyana mabok tapi tetep we nya ceramah goblok sia haram mabok nyana ge mabok padahal sia nyaho ti mana aing ngaji di kiai sia mabok aing lain deui aing mah aing hukum mah hukum cakeun teh eta tolol tah kos kitu teh goblok eta jelema nu kos kitu teh jadi tetep jarage ceramah ka batur mah ulah mah mabok sia haram sia mabok ulah lain cakeun teh aing mah lain deui aing mah lain di pokona haram dah eta hasil daripada ngaji kunyana kadenge oh jaheun ngaji coba sebenarnya kredit haram apa henteu sih haram kredit zaman kuari teh haram aya ge kredit teh ya nu halal mun cash jeung kredit eta adalah akur hargana ketika teh akur haram riba nyana ngredit motor goblok sih haram tah sia ulah ka aing heula na lawan ka aing mah butuh siapa ulah itu tuh gue nu ngridit ribut nu ngridit ribut aing diharamkeun ku sia teu ngridit bae ieu aing mah ngaji atuh aing ge sarua ngaji sia ngridit teh atuh aing ge sarua ngridit sia ngridit atuh ulah marah henteu tetep marah nu ngridit tolol eta jelema ya karim Masyaallah wa yati bil fati pasti Allah ngamenangkeun ka jelema nu ngadirikeun nganjeurkeun agama Allah anu bener ditulungan bae ku Allah. Au amrin min
Allah bakal ngadatangkeun perkara ti Gusti Allah langsung engke bakal katembong jelema nu kamari susulumputan munafekna di hareupeun mah subuhun daud tapi dutak ditukangeun mah meurepan ta eta teh moal bisa kanyahoan kecuali langsung dibere nyaho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amrin min indihi Muhammad bakal kanyahoan ke ge kadeuleu kabukang ke kedok para munafikin bakal kaisinan ke ge ku anjeun Muhammad. Bener bae nu tatadina Abdullah bin Ubay jeung serombonganna di hareupeun Kangjeng teh waduh bertekuk lutut kumaha cek Muhammad bae tapi ternyata kakara dihareupeun jeung lah permasalahan perang leutik tapi tetep bae nyana ngagelok ka ditu. Nah ieu bakal kanyahoan cek Gusti Allah. Bener bae rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul ieu adalah kanyahoan kedok kamunafikanana dibuka langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka jaradilah para munafikin teh karena naon nu kumanehna disamarkeun disimbutan di jero hatena kamang-mangan jeung asi-asian jeung para kafir hubungan-hubungan jeung para kafirin teh nadimina nyana kaduhung kabeh tadi namanya teh hubungan jeung kafir teh disumput-sumput dibuni-buni tadi mah kamang-mangan karaguan terhadap karasulan Kangjeng Nabi teh disumput-sumput dibuni-buni dirahasiakeun tapi kuari mah langsung ku Gusti Allah dibukakeun kamang-mangan terhadap anjeun Muhammad. Kemudian asi-asian jeung kafirin ngajadikeun kafirin Nasrani jeung Yahudi teh sebagai tulang punggungna sebagai pamimpinna kuari dijelaskeun ku Gusti Allah langsung. Jadi nyana akhirna kabuka isin nu mantak fayusbihu nadimin atuh akhir namanya jadi isin kanyahoan ku Kangjeng Nabi bahwa dirina ieu adalah geus teu iman ka Kangjeng Nabi atuh makin menjadi-jadi ku ari mah. Wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim. Tinggal mukminin bae anu nyaksikeun ka rombongan Abdullah bin Ubay teh heran kabeh ngararobrol hareran kabeh heuy kunaon coba kadi coba urang karumpul di dieu cek mukminin bae aya teh Abdullah bin Ubay di hareupeun Kangjeng pohara amat nya depakna depak luar biasa aju di urang ngunaheun jasa ngomongna jeung barahanna pohara jasa. Eta Abdullah bin Ubay ku pohara asana urang daek nokohkeun kanyana mun aya nanaon teh mah nyalalah nu dihareupna jaka Muhammad sakitu depana ka urang sakieu sopana balabahna anu luar biasa. Eta Abdullah bin Ubay jeung babaturanana heran aing mah emang kunaon gitu aduh pan nyana teh ngomongna mah keur ieu nyana ngomongna innahum la ma'akum cak nyana ieu kami teh ieu babarengan jeung maneh ieu urang ka maneh ge babarengan skala kacai jadi salui kadarat jadi salogak ayu urang babarengan sasapapait sabah manis pokona mah yuk urang babarengan pan ngomongna kos kitu eta Abdullah bin Ubay tak kos kitu tah tapi pan eta kuari deuleu tuh kuari jada horeganan jeung Yahudi jeung Nasrani aduh ampun eta urang kapipu cak mukminin teh tak eta teh ngarobrol kos kali itu emplok-emplokan belah ditu ngobrol kitu belah dia ngomong ngeherankeun ka Abdullah bin Ubay anu nyana teh anu sabenerna ka Abdullah bin Ubay daek dipimpin lain kunaon buageurna jeung sopan santuna pinterna nu luar biasa mun ku urang kadeuleu di harapan Kangjeng Nabi masyaallah ngusuk depak tapi horenganan hatena ka ditu tah ieu teh deuk nyaritakeun ayat kaheran-heranan mukminin ku tingkah Abdullah bin Ubay mantak wa yaqul ladzina amanu nyarita jelema nu arariman libadihim kasawarehna ketika dibongkar kedokna para Yahudi tajubal heran ye aha ulail ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim heran amat apa eta jelema-jelema eta anu tatadina sumpah
jangan teh ngumbar sumpah lagi pohara jasa sumpah lagi caknya teh innahum lama'akum eta pan sumpahnya anak sanyanya kami kabeh ieu adalah pendukung marane panana sumpah make innahum lama'akum iba bahasa mukminin bahasanya nama kami bahasa Abdullah bin Ubay nama kami teh ngadukung kamaran ngadukung perjuangan Muhammad disapertikeun ku mukminin heuy pancaknya teh cenah innahum lama'akum nyana teh pan cenah deuk babarengan jeung urang ngomongna tapi pan kuari ka ditu herannya aduh ampun tah ieu ngabahasakeun kaheran-heranan mukminin terhadap tingkah Abdullah bin Ubay jeung serombonganna munafik teh kos kitu dibuktikan kuari ku urang diurang kos kitu persis diurang ge persis jasa masyaallah eta si budak ai kapanggih keur naik motornya mendak hampir ngaguling motornya ku mendak nanya eta waduh luar biasa horenganan hate nama masyaallah kanyahoan kabeh ih eta sakitu bageurna hanas urang harita mah dijadikeun pamimpin masjid pan ketua DKM horeng kos kitu horenganan teu kanyahoannya ku urang katipu beh urang mah ngarobrol teh tah munafik teh kos kitu mah teh sing ade basa anu mendek nah handap teh sing ade soang be soang mun keur anjeun kitu aya urang heo teh ka handap parek macok cok soang eta masyaallah eta soang ya karim we munafik teh atuh potongan soang orenganan ya Allah ya Rabbi tuh kan padahal teh geus sumpah bin Ubay teh innahum ma'akum tapi ternyata orenganan aduh ampun mantap habitat amaluhum fasbahu khasirin hancurlah batallah pagawean aranjeunna nu baragus nu kamari babarengan jeung urang ngobrolkeun agama Islam dakwah Islam nyana teh ngadukung kana perjuangan Muhammad kana katablegan Muhammad jeung urang babarengan eta teh kapan amal bagus tapi ternyata horenganan nyana milu ka Yahudi habitat a'maluhum hancur total pagawean nyana amal nyana nu bararagus beak kabeh kulantaran sakitu atuh fasbahu khasirin jadilah rombongan Abdullah bin Ubay munafik teh jadi rarugi tararuna di dunyana dihina-hina lantaran kedok-kedokna dibukakeun ku Kangjeng Nabi di hareupeun mukminin geus mukminin ge nyalahoeun kakedokan dibuka kedokna dibuka tutupna dibuka nyaok bahwanya munafik isin di akhirat ge disiksa ku Gusti Allah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar sanyada jelema munafik bakal jadi kerak neraka naudzubillah min dalik mantak sing hade di lembur urang ge loba jasa aya hiji di hiji daerah dek nyin gereja kemudian kabeh menentang aya ustad dibere duit rada gede meureunnanan ke masyarakat tuh tadina bagus jasa horenganan hatena ka ditu jawara onaman nya mah teu ngadukung endahan ustad nu ngadukung berarti eta ustad munafik teh kos kitu teh munafik teh ustad eta ngaranna ustad munafik malah kiai deh kiai mah ngadukung minimal atuh ulah mere support kiai mah minimal sukut bae atuh kadanan ku nang tangan mah deuk iraha deui atuh urang nang tangan kafir anu jelas can nu meujeulna di daerah urang mah teh aya pembangunan kos kitu teh lamun aya pembangunan gereja masalahna lain sekedar gereja mah aya dewan gereja nyana mah bergerak melalui gereja beda jeung Islam masjid teh hanya sekedar ngaji keluar masalah anu bergerak di bidang dakwah adalah pondok pesantren aya gereja mah justru gereja aya dewan gereja disebut aya konsili hartina perkumpulan dewan gereja nu sakupna aya nu internasional aya nu nasional matak aya gereja bahayana gede jasa kiai make rekomendasi kiai Golkar teh izinnya anak kiai munafik kita lakus kumaha sih naon nu dibabaca kunyana Quran pan urang teh ulah resep komo hidup mah bahaya jasa kecuali urang geus jadi wali kemudian urang jadi pamimpin jadi gubernur urang teh atau orang jadi bupati nah masuklah ke gereja lain dek ngadirikeun gereja dakwahlah di jero gereja
supaya gereja minimal ulah terlalu bergerak kadituna supaya arasup Islam apan eta teh tah nu kuari arasup Islam misionaris teh eta teh akibat aya gegeden asup ka gereja merelah petuah aya hidayah asup ka jero dadana konsulahnya tek jeung para ulama-ulama 1 kali 2 kali 3 kali emang Allah deuk mere hidayah meureunana ternyata asup Islam awalna ieu teh penggede asup heula ka gereja milu heula dakwah di jero gereja kitulah dongeng Pasudomo teh ketika ngadengekeun Gus Dur di jero gereja kok begini kaluarnya na konsultasilah nyana jeung Hamzah Has konsultasilah nyana jeung Menteri Agama konsultasilah nyana jeung kitu almarhum kiai teh katilu kiai teh asup Islam nu kuari di Bandung teh awalna ngadengekeun nyana di jero gereja petua-petua kiai dicerna ku nyana terus dipahami konsultasilah nyana jeung para tokoh-tokoh nu aya di luhur kemudian tak masuk ke Tasikmalaya terus ngobrol-ngobrol jeung kiai-kiai asup Islam tah lamun geus kos itu silakeun asup ka gereja dakwah tapi ngizinan nyeun gereja mah ulah haram atuh nah, jadi kudu aya satahap-satahapna apa asup ke gereja dakwah silahkan tapi lamun ngizinan sebab bergerakna di gereja Ustad jeung kiai dibere jeung Samsu doang abah ngebul ya Allah lain bere pirunan atuh tolol teh budak masyaallah salametkeun yuk diri urang salametkeun yuk keluarga urang salametkeun yuk negara urang salametkeun yuk bangsa urang abeh urang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala cintailah Rasul Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuturkeunlah ajaran-ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang tuturkeun para wali-wali Allah Subhanahu wa taala tuturkeun ucapan ulama-ulama anu balaleur abeh urang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala indah amat mun urang di dunia babarengan jeung ahli Allah di akhirat digiring di bawah bendera ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala nikmat amat meureun urang ngeungkeuy ngabandaieuh ka sorga ninggalkeun ahli-ahli dunia ninggalkeun ahli-ahli hukum-hukum manusia urang mah lantaran nuturkeun para ulama ka sorga tinggal anu kuarina menuhankan hukum-hukum manusia ngajeblos asup ka neraka jahanam naudzubillah min dzalik wa min sakali mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun keluarga orang anak incu orang disalametkeun tatangga orang ge disalametkeun ku Gusti Allah batur orang mukminin mukminat disalametkeun sehingga orang bener-bener menang ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjutkeun ku ari wala syakka annahu temang-mang deui yakin. Saenyana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam babullahil a'zam lawang menuju Allah. Nyana anu nungtun urang yap ka dieu yap yu hayang ka Allah mayu. Cek Kangjeng hayu kula mah utusanana wauh jasa jeung Allah besi hayang kapanggih jeung Allah hayu wasyafi'ul akram nu tukang nulungan ka Allah abdi mah bobolokot geus tanggung jawab cek Kangjeng Nabi hayu pan aing mah ieu teh boga syafaat hayu cek Kangjeng Nabi tuturkeun hayu ka dia yap weh mantep jasa abdi mah keur baringung deketan kulapan kulama deket ka Allah abdi boga keperluan macam-macam hayu ka dieu hayu dibejakeun ja Allah atuh anu bakal ngahasilkeun hayu ka dieu Kangjeng Nabi nu mantak urang teh moal jadi wali kajen kukumah ge tanpa maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta guru-guru torekat langsung ngasupkeun la ilaha illallah tanpa dibacaan sholawat teu lalahana konyol tama guru torekat kos kitu deuk melakeun la ilaha illallah can loba maca sholawat torekat bloloon guruna nu boloon ieu atuh deuk la ilaha illallah teh deuk ka Allah
anu dilawangna Kangjeng Nabi kok atuh henteu melalui Kangjeng Nabi babullohil a'zam Kangjeng Nabi teh lawang ye ka dieu ku aing ditungtun ye asal siara deukeut ka aing urang teu baca sholawat ka Kangjeng Nabi nutup pintu Allah moal bisa kajen ting baripat teh moal bisa kajen bohong Kangjeng Nabi cicing di lawang ka dieu hayu ka dieu geura cek Kangjeng Nabi aing ayu anu ngusulkeun ka Allah abdi mah isin loba keperluan aya keperluan naon abdi mah isin loba kabingung boga kabingung naon ayo dilaporkeun boga ulah tuh Kangjeng Nabi nah mantak urang kudu bersih lah Kangjeng Nabi teu aya geus nitipkeun ka sahabat teu aya geus nitipkeun ka para tabiin geus teu aya nitipkeun ka atba tabiin teh ka atba tabiin hayu cak Kangjeng Nabi ge tuba liman roani wa tuba liman roa man roani wa tuba liman roa wa man roani wa tuba liman roa wa roa Habib Rozak terakhir teh kos gitu lain Habib Rozak iyo tuba tinggal deketan ieu saha nu sok loba maca sholawat ijazah sholawat lobakeun heula maca sholawat ulang hayal jadi marifat ulang hayal jadi wali sholawat bae heulana wayu bae bari lempang sholawat bari diuk sholawat nungguan gitu di masjid maca sholawat deuk dahar maca sholawat ngeuk sare maca sholawat bila perlu ka pamajikan ya Allahumma sholli ala cak pamajikan kieu abad teh cenah cak sholawat beneng ngelanan le pas menjeunah nganggeus Allahumma sholli cak pamajikan Habib kok napa ngededet sholawat nih nah nu batak sholawat ka Kangjeng Nabi ai sholawatna nu mana ke ngajurus lamun sholawat munjiat qadiriyah hendak sabandiyah ka dituna sholawat nariyah syadziliyah sholawat fatihah ieu ka dituna adalah tijaniyah sholawat atuh ka ditu aya jurusan-jurusan sholawat teh deka mana ieu urang aya ngajurus jumlah sabaraha sih kieu sholawat saeutik 4444 sholawat saeutik ngitungan mah bisa aya ente nu talar mana hiji naon Allahumma sholli ala Muhammad eta doang hiji jeung Ibrahimiyah paling ge eta bae geus tahan matak eta baca berzanji teh sholawat Assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayk Assalamu alayka atqal azkiya ya assalamu alayk ta eta teh urang lamun nyaho ka hartina indah jasa alfal asfiya ngeunaheun azkal azkiya min rabbis samai terus nu mantak ngarenung bae urang peureum bentak jeruk Masya Allah nah kos gitulah nikmat jasa Kangjeng Nabi hayu depikeun Kang ke ku sebab sering jasa urang maca sholawat haju urang ngahayal sabisa-bisa urang ngahayal teh make ilmu kaistimewaan Kangjeng kemuliaan Kangjeng sehingga kagambar Kangjeng teh dina hayayan urang dina benak hati urang kakasepan kagantengan kagagahan kaistimewaan zahiran wa batiran moal teu ngimpi urang moal datang ka teu ngimpi kajen kukum age nu dihayalkeun eta okos urang ngimpi ngahayal hayang mio ngimpi urang ngahayal hayang mio kaimpi urang naik mio wah dina impian nabrak kebo barang hadena aing ngimpi aduh lamun nya nabrak kebros cilaka cak gadat ngimpi nya hayang kawin jasa kasih neng ngimpi hayang kawin jasa kahayal-hayal kasih neng aduh hayang jasa kaimpi kapanggih dina impian oh neng Masya Allah padahal mah dina asli nama teu bogoh dina ngimpi mah bogoh asli mah henteu geus ditolak sama barakali geus ditolak sama barakali teu usah ye dina surat lagi geus aya kos gituan tah nonsen macem-macem lah dina impian mah nyana daekeun nyada kurang dibawa waduh kos film India Romi Yuli
kapanginya na wah aja gugulingan kos dina film India ngobrus aya kali gedebur ka kali sial adena ngimpi doang tah eta teh impian teh nu mantap kabagi aya impian anu asli aya impian kembang aya impian khoyal tilu urang meuli gerege kitabna ya gitu atau aya karangan Imam Ghazali Ta'birur Ru'ya aya Ta'birur Ru'ya nu meuli kuring leutik aya karangan Imam Ghazali caritan ieu supaya ngimpi nu asli sebab jeung Kangjeng Nabi bapan teu bisaeun setan ge setan teu bisaeun ngarupakeun ku sebab urang terus-terusan bae komo tah mah macan amsarati fuman wa farqani wal hubuya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amsarati fuman wa farqani wal hubuya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsarati fuman. Nah dibaca kurang memeh sare wudu heula tas ngala wudu mandi nu bagus mandi heula tas mandi ngala wudu make pakaian serba putih make sesengitan sila urang hadiah heula ka guru urang anu ngaijazahan haju ka sahibul mualika ta'libna yani Imam Busyiri kemudian langsung dikhususkeun ka Kangjeng Nabi macana dinazomkeun barengan ku Maulaya Sholli bari jeung nyaho kahartina dibaca datang kareup sare sok kira eta syaratna kos kitu doang teh syaratna kurang sare teh mendek telentang ti mimiti dieu heula maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim na'am sarata fuman wa farqani wal hubuya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim terus datang ka urang rada geus rada non karang-karana engket-engket rek sare ngedeng langsung ta'am sarate fuman wa farqani wal hubuya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim dair PS sakali ente dua kali kaditu da mangim pasti jasa kula carita bulan puasa tah terus bulan puasa lempang ka Imah Ki Soleh kadinya di Imah Ki Soleh lewat jembatan ayo jalan kakak tuh kukula nanya ayo si jalan ke mana ieu nanya wi jalan ke Madinah padi Imah Ki Soleh kukula teh belah diri Imah Ki Soleh ieu Madinah sedang jalan anyar cak nu ditanya teh nu bener ieu jalan anyar bagus teh guguran we kula lompat bener teu kebal aya Masjid Madinah ya Allah jah ieu Masjid Madinah ieu aya orang Arab kan anu unggal lawang aya orang Arab boleh dikasep tidak boleh ini khusus orang Arab cek yana jeuh neangan deui lah aing nyaho lah loba lawangna cek urang teh blok itu aya deui orang Arab udah kasep tidak boleh khusus orang Arab cek yana orang ajam tidak boleh lupat ka ditu unggal lawang aya orang Araban cak pemikiran teh jak Kangjeng Nabi mah lain nabi orang Arab jan nabi kabehan naik aing ka jeung kumaha ge naik kula ka luhur begitu naik ka luhur urang cek yana nggak boleh naik kadulu di handap wah kerumunan aya Kangjeng Nabi tuh ngancan katingali Kangjeng Nabi na ngan dina impian bingung ieu aing ngaragageun mana ringsek kasana ringsek aing ieu ka mana ieu haju di tukang penjagana turun teu meunang di handap geus katingali kerumunan Kangjeng Nabi belah ditu ngancan katingali Kangjeng Nabi na jauh jadi kula ditungtung gitu tah ngan aya di luhur akhirnya kula turun ke handap alhamdulillah begitu nanya itu Kangjeng Nabi cenah buru-buru macet jelema teu bisa ka ditu hudang can kapanggih jeung Kangjeng Nabi geus hudang baru cek kula teh Masya Allah tapi pan lumayan datang ke Masjid Madinah na yeay eta ngimpi teh kos kitu teh nah eta bacaan eta kula ngabejaan we naam sarate pun ngamandi heula mandi ngalawudu nol-nolkeun pikiran beres make sesengitan make baju nupis maksudnya karesep Kangjeng Nabi baju putih teh karesep Kangjeng jubah terus make sesengitan
beres eta teh tadi ngarep kiblat, hadiah ka Kangjeng Nabi, ka sahabat, ka wali, kemudian ka guru urang anu ngaijazahan eta bus imam naon karang-karana Burdah ka Imam Busiri nazomkeun, kemudian tambahan maulaya syarat eta, kemudian ngerti kana maknana diwiridna sameunangna ulah maka dihitung-hitung datang karep sare cara tadi miti diukeula Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsarati fuman wa farqani wal hubbu ya dari dulazati bilalami terus ayata nu pernah kakula bebeja ku da di datanya heuh geus barang diwirid ku nya aduh kiai cenah kunaon teu daek atuh mau ngimpi-ngimpi sia teu daek ya awak cenah kula teu daek jadi puyeng mah tungtungna mah eureun atuh sia eureun bahaya ke geus teu katekan berarti mah kos kitu mah teu katekan geus memehna meureun urang amun hayang cepet-cepet ngadahar jengkol nu loba meureunnya abeh terehes tungtungna mah teu kabaca bae eta sering kukula meuli caritakeun nu sajan-sajan mah ieu mah ala kadar takdir bulan puasa teh ngimpi kos kitu pernah teu nu sajan-sajan atuh mali bejakeun we pokona mah geus deuk kapangideung teh kumaha we eta mah ngan ieu mah keur carita model tah ngimpi teh kos kitu tah ya jalan anyar ka ditu Madinah cenah waduh bener masjidna aya teu kebal teh ngan eta dijagaan gitu tapi eta di ngimpi mah urang Arab teh bisa ngomong Sunda deui wah geus abah bebeja baheula abah waduh tos ngimpi kasasawan teu bebeja ka kula bebeja aduh abah anu ngimpi kepanggil jeung Kangjeng Nabi pohara jasa eta mah geus pohara aju di Madinah eta mah lain ngimpi aneh abah mah mantap aju 3 poe teu ka masjid tah abah moal ka masjid cenah 3 ieu mah heulanan kurang henteu bebeja asa sare asa henteu aya Kangjeng Nabi nu bantak atuh teu ka masjid abah asal eta kitu asa 3 poe masyaallah